aduh bulan pahaknya teh haus betul lapar nih aduh can nungan ke kebon si ayah anu mau duh haredang itu hah hayang sesare aduh betul lapar hah kamana tuh ayeuna nya meninggal di kebon cicing na ngomeh ketinggalan sesahan mau aneh ting sahanya anu segala mau tangkal segala mau cau jeung sesampeun kebon aing nya sakitu aing teh preman ke kebon wawanianan sia kepangi ku aing mah digebuk sia ku aing talol cek di jelema teh meninggal cicing di dia tungguan aduh tuluh kalakah nunungan kebon teh sesah geula we da ketinggalan lagi aman syareh heula kalau ayang kayak ke buka puasa kenaon nya ngandahareun anjing ai sampe alan keur buka puasa anjing mana loh saya dahar itu ngeunah dagingna tah andi nggak tahu ngolokeun ya geuning kayak di pemajikan ngeunah yang di alat teh yang gimana aing nya panas ereng-erengan dititah ngabersihan kai ngajeruk sedekil gede bersihan di sorangan boga alat juga belum teh acen dogo di kebon naon di kebon teh tungguan naon obong preman kebon tungguan di kebon mas mantuan di imah jangan buka puasa kalau kita kurang beres ieu mah eyang tinggal jieur ke imah balik jangan naon atuh kejadian di kebon kebon teh lain di imah eyang lah biasa laki gitu patut siril wannya kak jeger kebon apa duduk sia tangkra sia wan ini ana nanapuk sia alah itu sesa anu nemuannya kebon kurang rek mau sia tinggalikeun ku aing tinggalikeun sia ku aing mau tahu nungguan aing sia sopan tutor terjauh aing jiger kebon jiger tato kalau ini yang di kumaha cicik ku aing tawuran we sia bebel aneh teh tungan memimintul ayo siap balik siap sok saya kira ke siap sama ngomong gas goblok gas siap
wanianan kajejer budak babang kawarak bisa dulu ke sekolah papang adek ya Ani naon tadi nyerek endak batur. tuh Alah, kaciri kurang ge. tetep bibit aya budak bagur ka dieu pengawak susu Ah, tong waduh bisa dijiwir so. nyeri Apa kaciri tadi ge nyerek endak batur? Kali si urang majikan obong preman, pawani. tuh budak tadi ke bagur pengawak sulungnya ngaku mau menit Balik ngadek mah ka abi. asli ngadek Asli tuh. Tuh, tinggal ngomong lagi. waduh Awas sekali endak batur. Kadek mana yang gerak? aslinya gerak ka dipangingil ulah sakit deui nyala tonggal ngingil sakit kalau gak masih tadi sakit aing nyari tak di sisi tadi pijakan kapabajikan aing nyarekan mana sisi Bener pak atuh udah ngadek. tak sok ngalalala sabok ger ngomong Gagap goblok. Itu lagi deh. mana Kayak kabur budak aja dulu ke wai bang iya nanon dia. tuh wadul Abang dia mana beja ka budak teh koe ka abu jubarkan batur. tolol Ah, mana nu tolong bener. Balik ka imah. aduh poe ayeuna memenisi sialna di adukeun ka papajikan ku budak mun papang dedeleukeun saku aing mah di siksa aing mah deukeun si aing mah waduh dulu Ya Allah, kira abi bisa nikah, me bisa ngahanetan ke malam Jumat ya Allah. eta budak geuning keur momolor aing mah sakit sia tang perang aduh aing sia jelakeun sekali ya aing jelakeun sia aduh anjing jelakeun sekali ya baik Subscribe. like komen and share